badan anu katempukan Ucu ngarasa bagja jeung bunga wa dina waktu ayeuna bisa ngiruan aub di acara cengos deuleu ujang. Ai cengos teh nyaeta cepot ngobrol santuy cenah ujang. Nyaeta si cepot anu jadi ayeuna teh deuleu ujang. Alpukalna teh heueuh. Dina waktu ayeuna asa ngarasa bunga deuleu kadatangan nu jadi anak si cepot si dawala datang ka dieu katumaritis ngariung heueuh saban wanci saban bulan eueuh ka dieu ayeuna kerek ngurunyung deui ka dieu cepot dawala anak dewek anu payus dipiagul kalayan dipikareueus ka hareup diukna deuleu ujang. Alah Pak nyanggakeun semah pangabakeko ka bapa. Pangabaktos meureun ujang. Sumuhun eta maksud teh. Mohon mugi ditampi kalayan kabingahan. Heueuh ditarima ku dewek. Semah pangabakti maneh deuleu ujang. Nuhun Bapak duh Gusti. Naon? Ari ka abdi moal nyemah. Nah, kabina-bina teuing teh. Make jeung hayang disemah sagala. Pan gubrag lahir ke alam dunya teh heulaan kene dewek teh make jeung disembah sagala silaing. Memang gubrag lahir ke alam dunya mah heulaan kene aka tapi noong sinden keur mandi mah heulaan kene kuring. Memang heula gubrag lahir ke alam dunya mah heula kene aka ngan ngasaan penari heulaan aing. Gusti nu mah Ngeus ya teh kabina-bina teuing. Sumohon abdi oge nyangakeun semah pangabaktos Bapak kaunjuk panjenengan Bapak Batman. Silaing jeung nyebut Bapak Batman sagala. Ditarima deuleu ku dewek Salerresna mah abdi teh sumuhun ka dieu teh. Aduh asa sono teh. Saban wanci saban pokona mah geus lila pisan ka dieu teh. Tetepung kanu jadi kolot abdi teh ono ida ican ceuk budak ngora ayeuna mah eta ono ida ican teh sono ka cida pisan. Pan ayeuna mah OTW geuningan disingkat teh. Singkatan teh. Oh tungguan we. Tuluy aya bocan, bobo cantik. Aya boci, bobo ciang. Aya bolam, bobo malam. Aya boke teu gablek duit boke mah euy. Nah teh ieu teh Bapak etang-etang anjang sono etang-etang halal bihalal ieu teh nya keluarga Badranaya pangintennya. Laras kitu akan. Nya nepangan Bapak sareng nepangan emak halal bihalal dina Idul Fitri. Sumuhun Bapak aduh abdi teh sedih lebaran ayeuna mah Bapak. Tong seserian yang ceurik Bapak lain seuri abdi teh. Kunaon deuleu ujang? Sumuhun abdi teh lebaran tahun ayeuna mah hayang jiga batur. Ai batur kumaha kitu? Sumuhun ai batur mah geuningan lebaran teh jaroh ka makam mitoha. Ari abdi mah teu bisa Bapak. Naha teu bisa heuh da mitohana hirup keneh. Sama lenger si eta mah. Adoakeun mitoha pae. Kacau si eta mah. Aduh sareng minta hampura we ka Bapa sumuhun abdi teh rumasya loba dosa abdi teh ka Bapa nya. Hampura sok heureui wae ka Bapa. Tamelar kanu jadi Bapa.
nya sok rajin uclak ecrok ka bapak. Sia mana ka bina-bina teuing. Minal aidin wal faidin bapak. Mohon maaf lahir di bidan abi teh. Lahir dan batin meureun gitu. Semohon bapak abdi oge rumaos abdi teh loba salah ka bapak. Nya loba kasalahan abdi teh rumasa teu bebeja mencit hayam nu bapak nu dipipir. Paingan sia indung silai kok ketelengan-engan hayam ku sia meureun. Oh, depan ayeuna ayeuna nyuhunkeun di hampurana Pak. Gusti nu aku ngapunten. Geus deulejangkeun bae deuleu ucu. Sok sanajan si laing teu menta hampura ka dewek dalah teu dipenta ge geus leuwih ti heula di hampura ku dewek deuleu ujang. Ai kolot mah lautan hampura ucu. Kolot naon ngaranna anu teu bisa ngahampura kana jadi anak mah. Meureun anak teh lamokot ku dosa ujang. Jeung deui aya ngaranan kanyaah kolot kanu jadi budak mah ubleuh dunya kinasian. Bageurnya aku bageurna. Gorengnya aku gorengna, kasepnya aku kasepna, bedegongnya aku bedegongna. Ceuk katerangan pangeran moal ngahampura ka eta manusia, lamun eta manusia teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana. Sumuhun ba, sabab pan indung tungu rahayu bapak tangkal kalapa da eta tangkal darajat meureun teh. Oke jeung tangkal kalapa. Ceuk kolot hayang agung hayang manung ulah rek muja ka gunung tapi puja nu maha agung tur penta doa indung. Hayang jemar hayang bagja ulah rek muja ka sagara tapi puja nu maha kawasa tur penta doa nu jadi bapa. Sumuhun ba. Jeung deui ai kangaranan manusia mah deuleu ucu teu cicing dina hiji martabat deui. Sumuhun da martabat teh aya dua. Naon aya dua? Sumuhun bar aya martabat telur jeung martabat manis. Martabak kata Mas teh aka. Martabak teh kabina-bina teuing. Ai martabak mah eta atuh. Naon? Bieu aya budak tapi kagetihan di jalan. Naon? Martabak mobil. Katabrak ta Mas ya. Ari katabrak mah bieu ibu-ibu ngagoak dengan katabrak dengan bujurna kacabak ta mah. Nah, meni jauh. Gitu nu matak teh ge Pak lah. Sumuhun dah hidup di dunia banyak. Tungkul tempat kaluluputan Pak, tangah tempat kalapatan semenit ganti sejam robah. Janji sore rajin tara kapake isuk. Matak abdi mah Gusti nu Maha Agung hirup keur heureut pusat bahan teh kieu nya. Liuk eueuh ragap teu aya abdi ge rumasa jeung pamajikan teh dordar wae parasya. Lain harmonis abdi mah jeung pamajikan teh Pak. Heuh batur mah harmonis geuningan. Ari abdi mah har nih kata eling-eling pamajikan gitu. Mohon alhamdulillah Pak. Da nu matak cilak nama abdi nyuhunkeun dihapunten mugi dihapunten ku Bapak. Heueuh ku dewek dihampura. Komo suasana lebaran kieu mah heueuh paling alus teh menta hampura. Ngan leuwih alus nu ngahampura. Siri lubarkeun kasalahan. Da rumasa dewek oge heueuh loba keneh kasalahan. Sabulan campleng pan urang puasa eta teh nu dipiharep teh pan pengguguran dosa perdosaan urang deuleu ujang. Sangkan Idul Fitri teh kembali ke fitrahna manusia anu suci lir ibarat orok anu digubrakeun ka alam dunya. Sumuhun. Matak urang kudu balik deui ka fitrahna manusia, ai fitrahna manusia nyahan deudeuhan asiat. Matak di lebah dieu urang kudu sililubarkeun ngarah eueuh gantar kakaitan deuleu ucu. Beh dituna geura sadar diri matak dina Idul Fitri sok aya kupat. Eta teh kupat teh kirata tina naon eta kupat? Ari kupat teh nyaeta ngaku kana lepat. Geura aku eta kasalahan, geura aku eta kaluputan, dosa perdosaan, urang teh kudu ngaku kana kalepatan. Sumuhun. Dayeuna mah usum kirata geuningannya. Kirata geuningan kupat ngaku kana lepat. Bedog dibebed ngejedog. Ragaji dirara hiji-hiji. Misro amis di jero. Cangro kacang di jero. Awewe kacang di jero deui. Nah. Mainnya awewe
awewe kacang di jero pan nyumput nah kabina-bina teh geus jang ayeuna geus tareh magrib deuleu ucu da bongan si lain ka dieuna magrib wayahna dewek rek siap-siap heula deuleu bongan telat ka dieuna deuleu ujang dewek rek siap-siap heula rek abdas kuramas heula deuleu ucu rek dahar heula itu aya opor deuleu ujang opor naon Pak itu opor karpet deuleu ujang nah kabina-bina teh